Masak cumi asam manis tuh bestinya ieu teh bumbuna teh bawang beureum jeung bawang modasna meunang ngeuretan terus digorengkeun. Meh seungit tamun geus asak ieu asupkeun teh si cabe bendot cengek domba ieu teh aya salam aya laja jeung geprekan jahe oge saeutik tuh cumina asupkeun nya besti terus aduk-aduk. Tambahan ieu teh ku cai saeutiknya terusan dibumbuan make kaldu ieu teh penyedap jeung gula. Terus make saos tiram, saos tomat, saos cabe jeung kecap. Terus aduk-aduknya besti ieu teh meh ngaresep bumbuna meh asak tuh besti geus diaduk-aduk kieu nya tambahan ieu teh ku bawang daun jeung tomat tuh besti nya ieu teh tadi teh cumina geus meunang ngagodog heula make jeruk nipis terus dikumbah deui sing bersih ieu teh jadi enak henteu bau. Tuh ieu teh geus asak nya besti tuh parinkeun ka dieu kana wadah. Geus asak ieu mah besti tuh tinggal disantap ieu teh tuh geura besti. Hayo besti nuhun tos nongton videona.